Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anu ka 7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ngihilap di like di komennya nu saseueur-seueur lainna naon mamang masok binga kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 7na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah zalan. Tumpak tongdong tes. Lamun bener pupuh paguron ilai ayat karep dikeun ngagabungkeun diri ka pihak Walanda, coba tepungkeun dewek jeung eta pupuh paguron manik putih teh ayeuna keneh deuleu. Mohon mangga Sersan, hayu ayeuna keneh urang ka ditu, tapi omatnya kuring tong dipayahan moal Andika mau dipayahan asal bener we naon anu geus diomongkeun ieu ku ilai. Aslina kuring mah teu bohong nya hayu we urang coba datangan nih anjeun percaya Sersan, cek nu baju bodas. Sersan Joko gancang ngareret ke Mas Jangku anu direret surti gancang nyarita. Itu naon-naon, ayo orang buktikeun ku urang duaan opo bener sing omongkeun iki wong. Kalau bener ya syukur, berarti ngurang bakal nambahan deui balad, iya toh. Oh nya atuh ari kitu mah ayo aya bayana ayeuna ku urang datangan bae pupuh paguron teh, tapi awas ya nya mun ilai ngabohong ka aing duaan mau dibere ampun deul. Cek Sersan Joko sabaraha kali ngancam ka eta nu make baju bodas. Anu make baju bodas sabaraha kali manehna oge ngayakin ieu anu dicaritakeun teh memang bener henteu bohong. Sersan Joko jeung Mas Jangkung memang perlu ngabuktikeun ku sorangan bener jeung teuna aya pupuh paguron yang tilu ka pihak Walanda.
sarta saterusna Sersan Joko jeung Mas Jangkung arindit nuturkeun anu baju bodas ngajugjug ka paguron Manik Putih. Caturkeun di paguron Manik Putih harita katingali Damara Seta anu tetela murah keneh rupa jeung umurna teh bari can kulawargaan tapi geus bisa mimpin paguron kalian jumlah muridna anu loba. Jeung sanajan bener umurna ngora keneh oge bari can kulawargaan tapi bisa katingali tina sorot panon Damara Seta mungguh ngandung sima pangabaran anu kuat. Murid-murid paguron Manik Putih aya nu wani lila bantro paneuteup jeung Damara Seta. Sanajan kadang umur murid paguron teh memang aya di salureun Damara Seta. Jeung memang ciri khas di paguron Manik Putih meureunna kabeh para murid paguron kudu marake baju sing sarwa bodas. Kaasup Damara Seta oge salaku pupuhuna akur make pakaian warna bodas. Ngan panutup beungeutna Damara Seta mah beda. Damara Seta mah make kedok kulit warna bodas sabeulah nutupan beungeut anu patuh. Bajuna nu bodas katempok ngakaya bag dina potongan jubah pedang ngacaplok dina tonggong. Damara Seta harita keur ngawaskeun anu keur latihan bari leumpang di tengah-tengah pakalangan. Tapi dina kayan keur kitu trojol harita anu datang bari gancang ngalaan tergosna terus deku hareupeun Damara Seta bari pok cumarita. Aya naon ilaing Sobarin berdatangan sorangan kamarana batur-batur maneh anu tiluan deui lain keur ngabadog anu keur laliwat mawa gembolan di singkuri lain teh cek Damara Seta. Eta jalma nu anyar datang anu katelahna Sobarin gancang ngajawa Kang Toya katukang Marta jeung Kang Suwi kiwari geus pada ajal binasa sabab salah ngabegal jalma kitu tah Den. Nyaan eta carita teh batur-batur ilaing aya nu modaran dapat bisa gitu salah ngabegal kumaha maksud ilaing teh kewek teu ngarti cek Damara Seta rada kaget. Sobarin teu kaburu ngajawab sabab Sersan Joko katut Mas Jangkung kaburu narembongkeun diri bari nyarita naon anu dicaritakeun ku murid Andika memang teu salah. Kuring duaan pisan anu geus kabinasakeun murid Andika sabab bungana salah sasaran megat jalma disangkana kuring duaan teh jalma bodoh cek Sersan Joko. Damara Seta katembong panonan ukur katingali sabelah mureleng ka Sersan Joko bari nyarita. Sa Andika dimana asal Andika cek Damara Seta. Dewek ngajak nganteur ieu babaturan sabab cenah hayang ngajajal kana pangarti Andika. Da tadi murid Andika nyebutkeun cenah Andika teh hayang ngagabungkeun diri ka pihak Walanda sagarupa. Jawab Sersan Joko mungguh matak peureus kadengena ku Damara Seta. Damara Seta ngaranjuk kaget. Cabrot suku katuhuna ujug-ujug najong dada si Sobarin anu masih deku hareupeunana. Si Sobarin awakna ngajungkel ka tukang bari sumeng tapi ku murid-murid paguron anu sejena kapaksa. Tapi murid-murid paguron anu sejena kapaksa ngarereunkeun latihanana gancang ngahudangkeun si Sobarin laju pada saega diri bari waspada bisi eta dua jalma teh ngalakukeun kaributan di paguron Manik Putih. Hei Andika ulah sambarangan nyarita kitu di patempatan made ngarasa pangjagona tume bisa maehan murid kuring anu duaan can nyaho meureun
saha ari kuring sabenerna. Hehehe, da maraseta lebih penting keneh dewek duaan nyaho. Nepi ka mana tahapan pangartian Dika make hayang ngagabungkeun diri ka pihak Walanda sagala. Tibatan dewek anu ngajaga caritaan. Sersan Joko nyeritana beuki nambahan panas kana hate da maraseta anu beungeutna langsung nyak beureum ngembang wel. Kakarak harita meureunna kadirina aya nu wani ngahina basa model kitu. Sombong pinemenan Andika nyarita telu. Wani nyarita kitu di tempat kaula. Di dieu lain hiji dua atawa ukur 3 jalma. Tapi puluhan jalma anu siap diparentah ku kaula dikeun ngarecah awak Andika duaan mun tetep kurang ajar deui. Hehehe. Anak buah Andika memang loba. Tapi pantes hiji jago nyata ngahurup ka anak buah napi ke ngarumbukeun musuh. Anak buah mah di mana-mana oge memang kudu dititah jeung kalatanagana deui. Teu jauh beda jeung kaum kompeni. Rajana mah ayeuna ngadon ngacerdog we di markas. Sedengkeun prajuritna dititah ngaranjah ka pilemburan. Bener henteu? Tah, jadi dewek oge anu mimpin ieu paguron. Geus sawajarna marentah ka anak-anak buah kaula. Dikeun nindak Andika anu kurang ajar sungutna. Oge Andika nu hiji deui. Kurang ajar pisan ilai. Sersan Joko kadenge ngalenggak deui seut bari ngareret ka Mas Jang. Abong can nyaun kana kemampuan urang duaan eta jalma wan nyarita kitu Mas. Ojo dilayani omongane Mas Joko. Oke teu cahkeun urang hayang tarung siji lawan siji kitu. Tarung antara jago sejati, ojo sing curang. Aku arep tarung dilalacuan ku sakabe wong Paguro. Oh, gitunya Mas. Oh, gitu pisan eta Mas Joko. Sersan Joko terus ngareret deui ka Damaraseta. Damaraseta. Ayeuna mah tetela batur kuring teh teu satuju. Mun urang tarung kudu ngalibatkeun anggota Paguron. Batur kuring eta tarung hiji lawan hiji. Kumaha lamun gitu? Satuju moal mun tarung hiji lawan hiji Damaraseta. Damaraseta ayeuna mah kabagian ngahulang mikir kumaha dena nangtukeun sikap. Tapi teu lila Damaraseta kadenge nyarita. Ade teu nanaon kitu. Jadi urang hiji lawan hiji tarung. Dan tetep ulah yang ngukur heula nepi ka mana pangartian Dika deuleu Mas. Geuning nyaritana oge jiga urang wetan. Lain urang Sunda asli meureunannya ilain. Damaraseta neuteup ka Mas Jang. Memang kulo lain asli wong Sunda. Jeung terus piye maning sing kowe arep omongkeun karo kulo. Jadi kieu yeuh maksud kuring teh Mas. Kusabab Andika maka tinggalina memang lain jalma biasa. Tapi potongan hiji jago bari aya ulat tur tabeat anu sarua jeung diri kula. Sanajan calila ngobrol. Begituna mun keukeuh hayang adu hareupan jeung diri kula. Mangka lawanan heula sabaraha urang murid pilih Paguron Manik Putih. Mun murid kula anu ele jajaten kabeh. Andika bisa adu hareupan jeung diri kula salaku pupuh Paguron Manik Putih deui. Tapi mun sabalikna Andika anu ele jajaten. Wayahna Andika duaan kudu jadi badega kula. Kumaha lamun kitu? Sanggup. Oh, monggo silakan harapmu piye aku layan nito. Ade mun Andika satuju mah Mas. Ayeuna masuk saya gadiri dikenyang harapan murid kula anu pinilih di Paguron. Damaraseta anu nangtukeun sikap milih murid-murid Paguron pinilih dikeun ngahurup Mas Jang. Genepan meureunna anu kapilih teh terus maraju ka hareup. Sedengkeun anu sejena sina caricing di sisi pakalangan, sina ngabandungan mangsa
genep urang murid pagoro manik putih rek ngahurup Mas Jangkung. Sok gerem majukan ukula geus saya gakeun tempat pikeun tarung hiji lawan genep. Mas Jangkung teu kaleken terus maju ke tengah pakalangan meh bareng jeung genep murid paguron manik putih anu bakal jadi lawan-lawan. Tur Damaraseta anu mereka tangtuan tur pepeujeuh pikeun lumangsungna tarung teu meunang nepi ka aya anu ajal binasa. Sersan Joko gancang kasisi sabab tarung baris mimitian. Murid-murid paguron manik putih anu genepan sanggeus sapinona saya diri harita geus teu micen deui waktu terus pating corelat laluncatan muka panarajang anu munggara. Mas Jangkung bisa ngarti kana kayaan lawan anu genepan memang mibanda daya panarajang kalayan hebat mata disebut murid pilih oge pantas. Lawan anu genepan can wakang nggunakeun bedog sabab cara ngujina anu munggaran cukup ngagunakeun kabinekasan ilmu silat jeung tenaga lapisan. Yuk musuh leungeun musuh pating hariuk bangbaraan kalayan nebarkeun getaran angin daya panarajang anu kuat. Ijiran Damaraseta asa pirang Mas Jangkung ngalawan genepan kudu unggul dina tarung. Bari masing-masing nalika nempokeun anu tarung mungguh pinuh ku perhatian tur miharep pihakna aya dina kaunggulan. Lumangsung tarung geus leuwih ti 3 jurus tapi genep lawan Mas Jangkung can keneh bae bisa ngabuktikeun kemampuanana mangsa ngarubuhkeun musuh. Dan sakali-kali acan aya nu bisa keuna panarajangna kana badan lawan. Sabab Mas Jangkung boga gerakan anu kacida cepet. Esek katuturkeun ku kacepetan gerak marana sakabeh. Malah sanggeus leuwih ti 2 geprakan tarung lumangsung. Mas Jangkung katingali mimiti nembongkeun kahebatan ilmu silat. Mas Jangkung bari nyingkahan panarajang lawan harita mampu ngasupkeun panarajang balesan. Corelajeun korebat mupros. Mas Jangkung nyaho-nyaho geus aya di antara 2 lawan anu leungiteun sasaran jirina. Bari pueuh celina duanana dihantem ku dampal leungeun Mas Jangkung kalayan ngagunakeun tenaga lapisan dina saprapat bagian. Ieu kolebat cepet deuk waduh cungkal telonjong salonton kejebruk. Anu dipeupeuh pueuh celina langsung roboh nyooh teu usik deui. Baturana opatan meh bareng sreng marasat bedog bari pating salabelut deui narajang ka Mas Jangkung. Mas Jangkung geus bisa ngukur nepi ka mana tahapan acin pangarti lawan-lawan. Harita ciri Mas Jangkung cucurelatan mangsa nyingkahan panarajang musuh. Damaraseta salaku pupuh paguron manik putih ngapandungan kana eta kayaan burung jadi ngarajukan. Sabab tetelah Mas Jangkung bet mampu ngungkulan pangarti murid pilihna anu genepan. Damaraseta kadengi ngakehendeng ngomong sorangan. Milik pina kayaan mah jelas si Mas Jawa bakal mampu ngarubuhkeun murid-murid aing. Hebat oge pangartina. Ijiran Damaraseta memang teu nyalah. Murid-murid paguron manik putih bakal rarubuh ku Mas Jangkung. Sanajan milik kayaan mah Mas Jangkung memang lemor tanpa pakaran. Sarta diantarana kadengi harita ngagero diantara murid-murid paguron manik putih anu ngagero bari awakna ngajengkang ngabebengkang maring lemah sarta bedogna macleng tina ceklanana mangsa pigeulang leungeunna dikating ku Mas Jangkung sarta dadana dihantem ku dampal leungeun Mas Jangkung anu ngandung geter tenaga lapisan. Corelajeng suguki kuil aplos laplak des cenang hiu cerbek deuk jengkang koleang kedebut. Baturna anu tilua tembong ngarangseng kalayan miharep panarajangna bisa keuna kana sasaran. Komo sanggeus batur-baturna rarubuh maranehna bener-bener ngatruhkeun sakabeh kamampuanana. Tapi Mas Jangkung memang ngibanda pangarti
anu aya di saluhureun maranehna sakabeh. Mata akhir nama geus bisa dipondah deui ku maranehna tiluan. Sanajan nakar tanaga jeung pangartina dikataukeun sakabehna. Tetep we Mas Jangkung aya di pihak anu unggul. Harita tiluanana ngaradapan nasib anu sarua kawas batur-baturna rarubuh maring lemah. Sebab panarajang balasan Mas Jangkung memang luar biasa cepatnya. Curela jeung sok cebrot cerbet dus tugas jengkang koleang kedebut harita tilu urang sesa murid paguron Manik Putih pating carengka katempo jadi Mas Jangkung harita ngacorelat bari suku jeung leungeunna mata but-bat menghirup kabeh nalika nu tiluan arup. Sersan Joko beuki ngarti Mas Jangkung memang mibanda pangarti anu leuwih ti cukup. Matak nambahan rasa keyakinanana bakal bisa ngabantu nyingkirkeun para pemberontak. Harita Mas Jangkung nangtung pancu neuteup seukeut ka Damaraseta terus nyarita bari ngandung panangka. Ayo maju kowe Damaraseta, ojo sing anu lainnya. hebat oge Andika Mas Jawa bisa ngelehkeun genep murid pinilih kaula kalawan dina waktu anu singkat. Hebat ngaran kulo lain Mas Jawa tapi ngaran kulo Jangkung. Ojo dipanggil Mas Jawa tapi yo wes ayo kowe maju Damaraseta, ojo koyo banci. Ade dewek ayeuna anu giliran maju tapi syaratna deui. Syarat piye toh? Syarat ti diri kula Andika kudu mampu nyingkahan jeung ngungkulan kacepatan gerak kaula mangsa ngagunakeun pedang. Sebab ayeuna kula arek tarung ngagunakeun ieu pedang deui. Oh kitu yo. Iyo monggo. Kurang dilayani enteu kudu asa-asa. Meskipun aing ora pakai senjata, aing pasti bisa ngingkahanana. Mas Jangkung malah jika nunangtang jika nate manehna ngalawan musuh tanpa ngagunakeun pakara. Murid-murid paguron aya nu harayangeun maju ngahurup pada tapi kudu Damaraseta gancang bicara. Harita Damaraseta tembong geus nangtung pancuh di tengah pakalangan. Seng gancang mesat pedang katana bodas. Laju ngawangun jurus dina ilmu pedang katana kilat. Sersan Joko heran. Nah Mas Jangkung tetep teu ngagunakeun pakarang seukeut dina mangsa lumaku eta tar. Mas, mau pakarang teu Mas? Nabat lemor Mas. Tingali musuh manehna ngagunakeun pakarang seukeut Mas. Sersan Joko nyarita ditujukeun ke Mas Jangkung semunga gorow. Mas Jangkung anu memang sarua geus ngawangun pasangan kadengene bala. Urang ento boga senjata Mas. Tadi yo wes kieu bae. Gunakan leungeun sing anu kuat koyo besi. Mas Joko teh kudu salempang tok ka kuing tok. Oh, bener-bener hebat Mas Jangkung euy. Ya sok Mas lah. Kuring percaya karena kemampuan Mas. Tapi awas Andika Damaraseta. Ulah kaget mun tetela Andika anu kasoran kudu jadi lawan. Sebab Mas Jangkung hebat elmuna deuleu sia Damaraseta. Tarungna oge karek-karek dimitian deui. Jadi Andika tong waka gede hati. Mas Jangkung cantang tuh mampu ngungkulan pangarti dewek. Jeung ingetkeun ku Andika Mas Jangkung. Ilu gebrakan mangsana lumaku tarung tong nepi ka awak Andika. Kabeunangan kurecahan ieu seukeut pedang. Tapi mun seug Andika sakali we kabeunangan ku ieu seukeut pedang. Berarti Andika oleh jajaten. Pan kitu di diri kuring bakal ngaku eleh jajaten mun sakali panerjang Andika bisa anu asup geuna kana badan kaula deuleu. Oke, siapa takut? Ayo, ulang mimitian dulu, ning ngomong baik.
kuring yakin Mas Jangkung bakal mampu ngelekeun Andika da Maraseta. Andika tuh kudu loba carita leuwih hade tingalikeun geraya kuring ayeuna bakal mieulan maju naraja pada yang geura Mas Jangkung ya corelaceun kuring apula polema da Maraseta geus teu miceun deui waktu anu teu puguh langsung jadi maju narajang ka Mas Jangkung padangna ngolebat ieu kilat. Sersan Joko tembong anu ngaranjuk kaget sabab da Maraseta waktu matakeun pedangna kebeda we ti kilat kulung sinar warna bodas ngarahkan anggota badan Mas Jangkung. Mas Jangkung oge keburu ngaranjuk kaget langsung narima panarajang lawan anu kacida cepet nama. Tapi Mas Jangkung gancang nyimbangan panarajang lawan ku tata gerak ilmu silat anu pinunjuk. Corelaceun kolebat-lebat los. Mas Jangkung jerimna tembok harita cucurelatan nyimbangan karena kecepatan gerak lawan anu terus ngarangseg ku panarajangna harita. Murid-murid paguron jadi maroyeg ngabobotohan da Maraseta mangsa ningali eta kajadian pating Kurawa nyemangetan kanu jadi guru. Rangseg terus Den, rangseg cacag awakna tuman lah Den. Cek murid-murid paguron tur pada boga kayakinan pamingpina bakal aya dina kaunggulan dina mangsa ngalakonan eta tahu. Mas Jangkung bae teu nyangka da Maraseta bakal kitu kamampuanan. Tapi dina kayan keur kitu nah atuh ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng wadia balad ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh kurang cekapkeun heula we dugi kadi insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadaya. Ayo permios.